Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Waalaikumsalam. anjing sadayana dinten ayeuna dinten anu mungkaran patepang nya sataacana patepangna mung dina aplikasi wungkul. Tah ayeuna mah urang pendak langsung tapi dina media Google Meet. Mudah-mudahan urang sadaya dipastihan kesehatan jasmani, kesehatan rohani ditebihkeun dina marabahaya, ditebihkeun dina ayeuna nuju usum nyata ditebihkeun tina penyakit corona teh nya. Amin. Anu baris dibahas anu nulitan nyata orang wawanohan salajengna orang bahas perkawis UKBM hiji nyata dina bahasa Sunda mah UKBM hiji teh terjemahan, materi terjemahan. Orang kawitan we langsungnya supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Nu kahiji wawanuhan teh nyata perkenalan. Pilih wae aya nu teu acan terang. Wasta bapa nyata Sandiansyah. Kami ninggal dina Instagram namina Sandiansyah. Salajengna tempat tinggumelar, tempat tanggal lahir nyata salajengna padumukan. Ayeuna mah padumukan teh di Taman Kopo Indah 2 Blok 3H nomor 3 sataacana di Holi sataacana deui di Sukajadi Atas di Setiabudi. Saterasna agama Islam, status kawin. Salajengna SMP di SMP Negeri 12, SMA di Sarijadi di SMA 15, tijina di Bahasa Sunda UPI. Salajengna S2-na di Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda Pasca Sarjana UPI. Anu sadayana di Bandung, saya nu di luar Bandung nya. Sekitar domisili ayeuna ngaulang di SMA hiji. Riwayat ngajar hiji kapungkur Bapak kantos ngajar di SMP Negeri 12 di Pangan. Di tahun 2012 di tahun 2015. Salajengna saatos di SMP 12 ngalih ka SMA hiji di kawit 2015 di ayeuna masih keneh. Salajengna SMA 14 di 2007 wungkul nya telami di SMA 14. Salajengna di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2017. Janten di tahun 2017 mah Bapak ngaulang tilu tempat SMA hiji, SMA 14 di UIN Sunan Gunung Jati tilu tempat. Tapi 2016 di 14 liren di UIN Olga Liren jantan di SMA hiji unggul dugi kayeuna. Salajengna kalanganan teh hobi hiji fotografi, videografi. Salajengna hiking, naik gunung, keleresan, pembina ekskul Gideon teh pencinta alam nu aya di SMA hiji. Salajengna nya olahraga, main bola, futsal, sepeda. Salajengna maca sareng nonton. Maca naon Pak? Maca napang, maca sajak, maca cerita pendek, cerpon gitu ya. Nonton film tangkesna. Tapi langka ka bioskop nonton dina ngedownload filenya gitu di internet kasih tonton. Gitu. Tah pami ayana naon di grup atas aya pan ya nomor Bapak.
Terus di save nomornya 0878 08 salian ternyata aya email aya dua sandri.sandiansah@semanhijiptg.sh.it eta nu email sakola sami sadayana tangtos nawe gaduh email sakolanya eta biasa dimanfaatkan kangge muka Google Meet kangge Google Drive unlimited tapami anu @gmail.com kan limit drive na oge mung 15 giga kami anu semanhijibdg.sch.id mah unlimited bade sabaraha giga wae tiasa. Instagram Sandiansah mangga di follow. Lain oge Sandiansah at Sandiansah. Salajengna YouTube penting Pak, YouTube penting. Biasanya Bapak nge-share video-video pembelajaran kangge bahasa Sunda di YouTube media. Nah, janten mangga klik YouTube pilarian weh Sandri Sandiansah di YouTube terus subscribe kayak materi tarjamahan aya didinya kayak materi salajengna oge insyaallah Bapak sharekeun ngadiana di YouTube gitu. Kami wawanuhanna dicekapkeun dulu. Nah, narjamahkeun tina bahasa Sunda jeung kana bahasa Sunda kan kunaon wae. Tina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda, tina bahasa Inggris, tina bahasa Jepang, tina bahasa nu sanesna kana bahasa Sunda. Tina bahasa Sunda ka bahasa nu sanesna. Tah dina UKBM hiji kamalipan terus dibukanya sadayana. Jadinya aya Undang-Undang Dasar 1845. Unggal upacara tiap upacara dibacakeun janten panaha bet milih pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kangge ditarjemahkeun lantaran ti SD dugikeun ka ayeuna tiap Senin, tiap Minggu, dina tiap upacara didangukeun gitu nya, dibacakeun. Janten moal asing deui kana wacana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Eta nu bahasa Indonesia na cobi orang tinggal karena anu bahasa Sunda na janten kieu saestuna kemerdekaan teh hak sakumna bangsa sabab itu penjajahan di sakuliah dunia kudu dimusnahkeun lantaran teluju jeung pri kemanusiaan jeung pri keadilan gitu. Janten ngarobah eh, bahasa tina bahasa Indonesia karena bahasa Sunda. Tapi hartina apa kumaha? Hartina tangtosna we ulah janten benten gitu nya. Ulah ngarobah arti lajengna. Tah, Pak aturan naon wae dina narjamahkeun teh anu pang utamana nyaeta aturan atawa kamampu gramatikal padika teh aturan narjamahkeun teh menerjemahkan jadi aturan menerjemahkan nu kahiji kamampu anu kudu dipiboga gramatikal teh grammar teh naon Pak tata kecap tata kalimah tata wacana jadi kamampu orang dina gramatikalna Pak pami hese dina orang kemampuan orang hese dina gramatikalna biasa dipermudah Pak biasa kan aya kamus di bahasa teh dua bahasa tina bahasa Sunda kana bahasa Indonesia tina bahasa Sunda kana bahasa Inggris tina bahasa Sunda kana bahasa nu sanesna atawa sabalikna janten kumaha nyusun kekecapan nyusun frasa kekumpulan kecap tenan katanya kecapan terus sampai nyusun kalimah saatos aya kalimah engke disusun wacana per paragraf
kumaha eta eta kedah dilatih. Apa kalebet kanu eh bang bahasa bang kecap maksudnya bang kecap teh nya tau ge kalebet salajengna kamampu sosio linguistik kamampu sosiolinguistik teh non Pak sosio teh sosial sosial teh non jalmi berarti ari linguistik non bahasa orang Bandung mah bahasana sapertos kieu jalmina sapertos kieu bahasana sapertos kieu Kang Banten misalkan benten sarang orang Jepang misalkan benten sarang orang Inggris misalkan orang Inggris mah nyeureunkeun kendaraan umum teh misalkan dina bus atau dina kendaraan umum sanes biasa we nyebatkeun stop stop depan misalkan dina bahasa Indonesia namanya. Nah, eta bahasa sosial gitu anu dilarapkeun dina sapopoe ku masyarakatna ku manusana. Orang kedah tiasa non maksudnya kedah tiasa nyaluyukeun nyaluyuk kebiasaan bahasa anu ditarjemah dengan salajengna kamampu semantik semantik teh kamampu harti nah itunya contoh wae misalkan aya paribasa Sunda misalkan step by step idiom bahasa Inggris step by step ditarjemahkeun karena bahasa Sunda panjang henteu janten eh, langkah ke langkah sanes kitu nya tapi janten niti taraje nincak hambalan gitu nah atau ditarjemahkan karena bahasa Indonesia janten eh, selangkah demi selangkah itu janten itu ditarjemahkan per kecapna eh, contohnya bahasa Indonesia aya paribasa di mana langit dijunjung di sana bumi dipijak. Nah, di bahasa Sunda kan tuh di mana langit kurang dijunjung, didinya bumi na kurang ditijak sanes gitu. Nah, dia mah kenana tapi oh aya babandingan paribasa dina paribasa Sunda mah ieu eh pindah cai, pindah tampian misalkan. Hartina sami jeung di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Hartina mah sami. Mung idiomna benten di unggal bahasa nah tina bahasa Indonesia sekarang bahasa Sunda salajengna tah di dia ya contoh terjemahan matahari akan tenggelam dina bahasa Indonesia mat sakecap mapan jantan panon poe rek diteuleum nah teologis da sosiolinguistikna kebiasaan dina pengguna bahasa sapopoena teu asup pamasa pertos kieu matahari jantan panon poe akan jantan rek tenggelam jadi titulung aya dina bahasa Sunda mah panon poe titulung nah dina bahasa Indonesia aya tenggelam teh sami artina jeung surup teh dina bahasa Bahasa Sunda main titulung titulung mah ancur kena caipannya aya di istilah gitu gitunya salian ancur kena cai dina bahasa Sunda oh ditarjamahkeunana janten panon poe rek surup tuh gramatikalna lebat sosiolinguistikna lebih jadi ubah kami artinya sekarang matahari akan tenggelam panon panon poe rek titulung eta salah anu leres nyata panon poe rek surup salajengna sampai salajengna kapan ke rumahku nah
Kapan ke rumahku dina bahasa Indonesia. Kapan janten iraha ke rumahku rek ka imah abdi. Rumahku rumah abdi. Apa bener tuh? Secara gramatikal bisa jadi benar, tapi secara sosiolinguistik dan semantik salah dina bahasa Sunda. Nah apa? Ya, kumaha digasnya kapan jan diiraha nu handap ke bade ka rorompok. Panaha janten rorompok. Tah dina bahasa Sunda ya unak usuk basa. Rumah abdi mah rorompok, bumi Sunda mah bahasa Sunda mah pami rumahmu bumi, rumah dia bumi dina bahasa Sunda. Lamun keur sasatoan dina bahasa Sunda, oh aya kandang disebutna, aya rorompok, aya bumi, rorompok gitu. Contoh di dina bahasa Sunda, dina bahasa Indonesia aya tidur. Dina bahasa Sunda ya tidur keur diri sorangan, aya tidur keur kanu saneh. Untuk anak kecil disebutnya bobo gitu. Aya benten-benten bawa misalkan dina bahasa Indonesia nama bawa. Dina bahasa Sunda mah aya benten-benten keur sorangan. Bawa untuk diri sendiri bantun, bawa untuk orang lain canda gitu. Jadi orang kedah tiasa anu tilu eh, semantik arti na semantik. Salajengna tarjamahkeun kalimat dihandap Mang Komar nguseup mancing mancing ikan ngusupna bisaan mani celom giriwil. Lamun ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia kecap celom giriwil aya babandinganna teu moal aya. Nah, kusabab kitu kecap anteureun mong nangtung am dahar gek diuk eta kecap anteuran moal tiasa ditarjamahkeun kana bahasa nu sanes. Iwal pami digentos ku nu sanes misalkan kecap anu sanes dina bahasa nu sanes. Salian ti kecap anteuran oge kecap anu khusus dina bahasa Sunda teh nyata kecap panganteb. Naon wae kecap panganteb? Aya kecap teh, mah, da, atuh. Eta moal aya di bahasa nu sanes. Eta mah khas urang Sunda kecap anteuran jeung kecap panganteb. Contoh nu sanes. Tarjamahkeun kalimah di handap jung manehna nangtung jung anteuran manehna dia nangtung berdiri. Nah, kumaha tuh ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia? Tos pagawean aktifnya janten ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia nama jadi berdiri lah dia. Diubah weh. Yang penting mah semantikna hartina henteu berubah gitunya tina bahasa Sunda kana bahasa Indonesia. Tapi kekecapanana diubah mung hartina henteu berubah. Tarjamahkeun kalimah di handap contona budak teh berebet wae lumpat. Budak anak berebet kecap anteuran anu teu tiasa di terlari. Jadi kumaha tuh berlari lah anak itu dengan cepat. Nu penting hartina sami sareng budak teh berebet wae lumpat. Da pami berebet dina bahasa Indonesia mah tiasa ditarjamahkeun. Teu aya gitu perbandingan berebet bahasa Sunda dina bahasa Indonesia. Nah, salajengna kecap serepan Pak. Kecap serepan teh dina materi kecap anu tadina dina bahasa asing jadi kecap ayeuna mah jadi bahasa Sunda. Jawa Barat mibanda pirang-pirang potensi wisata. Wisata kecap wisata di dieu teh nyaba atau ulin wisata teh. Ayeuna terus diserap dina bahasa Jawa kuno itu karena bahasa Indonesia sami wisata. Karena bahasa Sunda oge janten sami wisata. Kecap eta asalna tina bahasa Jawa kuno wisata teh kecap wisata teh. Salajengna bahasa Indung teh bahasa ibu. Bahasa ibu teh bahasa anu diajarkeun ti leuletik bahasa daerahna gitu ya. Kan jati diri jeung identitas hiji bangsa.
identitas. Terus kak pernah ya mah gambil, oh iya emang dina bahasa Inggris namanya eta identity, hatina ciri-ciri atau tanda. Karena bahasa Indonesia jadi identitas, karena bahasa Sunda jadi identitas oge sama. Sakumna manusia nu ngagem agama Islam boga kewajiban pikeun ngadegkeun salat. Seluruh manusia yang beragama Islam memiliki kepercayaan untuk mendirikan salat. Salat cap sarapan tina bahasa Arab. Bahasa ngatakan oge sami wae biasa. Salajengna paribasa terjemahan. Nah, aya paribasa dina bahasa Indonesia, ada udang di balik batu. Ditarjamahkeun kana bahasa Sunda, aya hurang handapkeun batu. Salajengna aya bahasa Indonesia ditarjamahkeun kana bahasa Sunda, kawas cai dina daun talis. Biasa biasa. Biasa ditarjemahkeun kana bahasa Sunda. Dugi ka dieu panginten salajengna urang bahas KBM. Kadanya sadaya pelajaran KD ulah dugikeun ka telat boh kapayuna pami aya telat tugas, pami aya telat misalnya enten ke repot urang kapayuna pengalaman Bapak di tahun ke tahun KBM terbengkalai. Jadi manehna janten ripuh kapayuna anu sanes mah atos jongjon terus beres. Ieu mah ngandung numpuk aya 20 mata pelajaran kena kan pamit biasa mah ayeuna dicicil. Abi mah bade ngabereskeun UKBM hiji bahasa Sunda misalkan bereskeun we lebih cepat lebih baik. Anu tarang ke orang lulusna langkung payun. Nah, batur daerah jarakannya orang UKBM terus sering sih terus biasa jong misalkan anu sanes mah mengerjakan sa UKBM abi mah tiap dinten teh misalkan bahasa Sunda we nya anu kedahna sa kagiatan tuh jadi 2 kali kan langkung seng. Nah di dieu identitas UKBM tiasa dibaca penyalira. Yang tadi harus dibaca di dia terjemahan pembukaan undang-undang Merdeka karya Api Mustofa karena bahasa Inggris. Salajengna ieu pancena tampil kantun di catat langsung aya 4 bagian tugas bagian tilu dihandap ieu sawatara kalimah dina bahasa Indonesia tarjamahkeun kana bahasa Sunda. Salajengna anu bagian opatna tah ieu mah ngadamel paribasa anu bahasa Sunda na sanes anu bahasa Indonesia nanya di dia aya 2 kawas cai dina daun talis teh eta nu diangge pek ayeuna hidup nyusun kalimah make babasan atau paribasa hasil tarjamahan ieu dihandap nu sabar kakasih Gusti ieu tarjamahan dina bahasa Arab inaloha mas birin anu diangge nu mana anu sabar kakasih Gusti teh jeung kalimah ngangge paribasa eta. Salajengna UKBM hiji narjamahkeun kegiatan film dina bahasa Jepang anu ditarjamahkeun kana bahasa Sunda. Jadi dina YouTube Bapak tiasa di subscribe YouTube-na tonton videona yang ke baris aya bakal aya dina YouTube Bapak bakal aya materi kangge salajengna salian tina terjemahan oge ke Bapak bakal ngupload video kangge materi salajengna oge dina budaya jeung bahasa. Tadi dia ya bahasa Indonesia ke kedah diterjemahkeun kana bahasa Sunda. Satosna maca satosna nonton latihan soal kegiatan diajar tilu nyata narjamahkeun anu wacan Sunda pancen duana tayangan artikel tina koran majalah atau internet dina bahasa Indonesia tuluy ditarjamahkeun kana bahasa Sunda. Pilarian we anu sababaraha paragraf banyak ulah seueur teuing minimal
tilu paragraf. Anu pancen nu katiluna tugas nu katiluna teangan artikel pondok tina koran, majalah atau internet dina bahasa Sunda tuluy ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia. Eta oge tilu paragraf lah. Ketik bahasa Indonesiana, ketik oge tarjamahan bahasa Sundana. Pancen nu kadua ketik bahasa Sundana, ketik oge bahasa Indonesiana. Bahasa bahasa Indonesia karena bahasa Sunda, bahasa Sunda karena bahasa Indonesia. Pancen opat caritakeun deui secara singkat film Beus Aheng anu tadi teh aya dina videona aya dina UKBM nya, mediana dina YouTube. Salajengna kegiatan diajar opat ya sababaraha pangaweruh gitu nya ngeunaan tarjamahan dina bahasa Sunda. Tugasna anu kaopat teh aya tabel dina tugas nu kegiatan diajar opat kan bintang hiji atau bintang dua sakitu hungkul jawabanana. Nomor 2 bintang hiji 2 tilu atau bintang hiji 2 tilu teras dibagi ke 5 itu hungkul gampil. Salajengna nu terakhir latihan soal kangge UKBM hiji narjamah. Aya sabaraha soal kantun dipilih pilihan gandana. ABC opsiona. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.